anjing. Kadieu anjing, kuari mah diadu jeung aing. Di dalam mobil asap angling dia dah. Hah? Turun ini mah power ah. Jeung power. Power. Kapan beda sebalik teh sawo dia mah atuh. Di jalan teh ka dieu lain teh asalin ka dieu umi mah. Kan ka dieu meureunna da ditahna ge ti tonggo teh ka ditu teh ngojek teh pan ti ka dieu ngaturkeun teh. Lain kieu jalan teh. Ka mana ongkos nancan umi? Ongkos nancan. Encan. Nya ongkosan. Nyawa atuh rugi bensin teh mahal. Ya, teh. Real teh naon Real Madrid? Biasa Real duit. Duit naon aya di Real? Atuh boga duit. Heula. Nah, ciga leuwat kitu. Maunya aya komisan. Itu lo bating di jalan gitu. Tinggal di jalan jang. Kembali umi itu boga duit Indonesia. Pulau kowe sabatangnya. Kira-kira rokok sabatang ojek ti ditu kan Kancan cair. cair gitu. Ratukan bae lah karunya lah. Politik Saudi. Pulau kowe sabatang tadi itu orang di bumi kita. Nya atunya nuhunnya. Coba di uwi we jangnya. Nya sok. Hati-hati di jalan. Itu lembutnya lebih kene. Ketinggal kalebak lempang kayak itu segede. Kepala laut ini nanti. Bro, dam naik, dam. Pokok deui jalan teh. Telepon ada di olan ah. Bukan we aktif. Agir kita asa aya nu telepon caranya. Ya, halo. Papageun ya Umi, di leuweung sieun nyasar. Mi. Oh, Umi balik. Heuh tangwa ka maju teh bisa nyasar kayak orang babajala ka si Abah. Nya burukeun. Jeung malah latihan teh latihan tinju nih gitu-gitu. Lila itu emang keluk teh. Nya teu butuhkeun ka Umi. Sudah rengkel ti. Tuh eleh keneh. Gelut mah aing ah. Lieur atuh. Anjing. Goblok. Cek. Heuh mah. Itu banget cantul gitu hidung gendero lain euy. Heuh bada gitu ning. Tuh Aing deketan cek. ayo Wak. Bisi gendero kan. Aing kayak. Aing lieur dia tadi goblok minta tanya oh bisa eta teh. Kecil gedeg gitu udah. Heuh mah bada gitu nih. Tah itu nya. Nah, heula atuh. Kenalan cek. Kenalan cek. Saha teh? Istrina Haji Akoh. Terang Haji Akoh teh. Oh, kudu. Haji Akoh cek. Mah gitu nah Udah atuh ngerakeun we semua. Cicing-cicing kayak orang seteng deui. Dia kamera ka dieu. Hayu ngarewos. Haji Akoh, pemajikan Haji Akoh di Saudi minum balik masih kisah kuruan kan. Ayo. Cek, majikan Haji Akoh nih musuh besar emak teh, Cek. Heuh nya mah. Oh, itu mah jeung musuh besar. Teu apaleun lah. Datang ka dieu teh. Haji Akoh teh polontong di dieu teh. Heuh mah. Kiraku itu.
Wah. Umi balik kita papageun. Oh, launa. Dia teh cenah bisa nyasar di daguannya tong. Benar. Asli na, Bang. Nyaan. Si Saldi Balik. Cuma balik. Bukan duit, Bang. susul. Ayo. Siap. Me balik. Nambah. Si eta mah budak saha? Kamangi dia babaturan. Sini di Jang. Astagfirullahaladzim, huntu wakeun ka kituna. Astagfirullahaladzim, kunaon? Masya Allah. Terus buka, balik. Bisa balik. Oh, me balik. Itu geuning. Umi balik. Umi balik. Bagi benghar we ae, kasih obe balik kok bagi benghar lah. Umi. Oh, Saladim. Ya soal ada teh. Eta budak urang Umi mah pirakeun ka apa? Tingali atuh, tingali. Ais. Pangling nyauminya kumaha? Tidak tumingat yang apa? Pan beda. Ieu mah Umi. Umi mah curiga abah nyebut mirip kitu mah. Dibikeun ka Umi ieu teh. Boa Umi mah ini teh heula naon heula. Umi. Sahabat abah nyadap sok. Oh deui. Pohoan wae. Betingan garang saya. Umi balik. Umi balik. Ayo Umi. Umi. Papo. Aduh, ka Umi. Asar kieu si Umi euy. Ayeuna sok. Karong ka mah. Umi balik. Abah mah euy. Dari apa? Lain. Apa tuh teh jauh-jauh kan? Si Abah mah Abah teh geus sono geus cokot aya kikituan. itu beli si Abah. Jangan ditong, entar jadi. Ayo Umi. Sok bro. Umi. Tetep Umi. Abah. Poho kasih olahan cicing heula. Ulin. Ah, si Abah mah. Sonoan Apa? Sila. Umi. Kalau untuk apa? Parangkeun kamar mah. Karpet tuh. Heeh, itu yang haja abah teh. Yang Umi uang aya tahu ge dicarekan ku abah. Bagus. Itu yang bisa kemarin lain. Ayeun Umi. Jadi bahan ulki. Pan ngaja, pan ngawah ngara sumangat kita. Ja, teu kuat jadi ja. Oh, eta apa? Sabah atuh Umi naon ieu. Ayo. Nah, si Umi aduh. Balik ke arah bat ya. Agak dipegat kieu na ya. Ditinihan di luhur aduh. Kedengap kieu ya. Sampai yang udu di teh. Minta sene kamera. Ngalirakeun ganti baju lagi. Mi, ada denok. Mi. Anjing baru jeung semua egang gitu urang. Gara-gara abah ieu atuh Gara-gara abah naon atuh. gara launan atuh. Apaan cek Umi bieu teh hayang cek belum antep senok teh ning. Si kata panggeus Aya nyicen di luhur Umi bieu. Nyaba teh parsono teh nya. Tah mah kaya da. Tapi teh Oh, abah gara ini Maria. Mah bisa bagi tahu. Tapi obrolan Mi. Tapi obrolan. naon atuh di teh. Apa ningaran sahabat Umi nyawa teh ka abah teh loba minjem duit. Daya kira tuh Mi. Ya, sok. Tong dipikiran teuing eta mah. Urang make ieu ge aku aprop ge rapet deui.
banding umi sama nyaba teh ku abah teh duit teh nyam dalam Bandung nyam ka imah Bandung datang atuh ku abah teh bare jeung kolet-kolet ge dibere kan ku abah teh di ieu mi di hasilan berkembang ngan wayahna eta ku abah kudu buru-buru ditagihan sabab eta duit erek dipake ku umi abah mapan pinjit naon nagihana era pan awewe kamari teh minum ngarijeng teh pokoknya wayahna ku umi mah pan leuwih garak ti abah geuningan abah ge pantal teh ku umi pokoknya mah ku umi tagihananya umi tapi keun bae lamun abah era nagihana mah keun ku umi nu kitu mah orang acak-acak nu ngejam duit teh bejakan ku umi kalau atuh mi berarti helanya na bukunanya sok pokoknya umi kudu galak nagihana iya tenang soal nagihan mah kita yang nunggu checklist saya nuncan salesman geus mayar geus loba itu nu minjem teh kamari anyar keneh ye nya awe ngumpul mi kamari mah tuan ngumpul abah sawan coba teh ngejam duit teh anu acan teh kamari anyar keneh nya sari 6 sari ini sarbo tah umi eta mah wayahna siap rumah heeh ayo tadi teh bah di jalan teh aya nu megah saha itu mi ini jeung budak leutik ini budak leutik eta ngejam duit teh ka bah budak mah hideung teh hejo anjing geus mah jauh eta mah mi musuh besar abah bebuyutan mana si Pace heeh mana di si Pace teh geus wani najong tas umi aduh anjing mah mi bukan mah nya abah nyangan masih Pace jeung si Pacena umi nagihan siap pokoknya mah aya hiji deui mi moho ieu teh mi aya hiji deui mah geus cenah roti agar buku aya keneh eta nu ngejam duit ka bah laki da mun salah mah oh mah ogut ngaranna teh ogut gitu kasep teh nyari cek milik anak kasep yang punya di umi siapa kasep teh apa wah hati Allah umi ya ini ngedengkeun lah pokoknya namanya umi tagihan emang umi teh boga sama jihan pokoknya udah kereuneuh pamajikanna pokoknya umi tagihannya yang bener nagihanna di apa isuk oke hayu atau apa gitu isu da ayeuna mah umi eta anu jadi keneh nya pohon tiupan bisi panas teh itu ada orang lanjut ke mah oke atuh penting apa ayo mumpung isuk keneh umi ayo Kira aku apa lima ucu eta konsol apa lima gelar orang akro atuh ayeuna barang geus gila ada imah nama anger baru tuh keneh imah nama mah tak kali jam duit oge mau aya nu ngerti imah ieu mah tuh pangejrengna ayo abah pokona mah rek neangan mana si Pace bas dendam tadi nih malas pati umi tadi eta heeh juga umi udah teh keneh pokona heeh umi ka ditu abah ka dieu beureun sampai keneh sudah nagihan ya rek apa Assalamualaikum Waalaikumsalam. ya teh laras bumina Sarini meureunan ece. oh Sarini Cari kira atuh ce ah. Naon? kenalan heula atuh terang teu Iroh Saha ce Iroh teh? istrina Haji Akoh terang teu Asa poho. Nu mana Haji Akoh? poho abang boga hutang abi teh ka dieu teh bade nagih hutang Hutangna teu gaduh hutang da abi mah. teu gaduh hutang Henteu. Ah wadul eta mah Haji Akoh mah wadul. Ieu mah abi mah saur Haji Akoh Wadul eta mah bohong abi mah teu gaduh hutang ah. Geura uih we ka ditu geura uih. kan bae atuh teh itu boga hutang mah Launan we balik dewe umi mah Eh, si abah teh buat nagihan Ya, kamananya Ci Sarini, Sasarini sok nongkrong urang teh tiluan. Ayeuna luluh nya ting ka mana? Bak Ci Sare nya euy. Heeh nya ting. Ting bae lah, engke urang samper nya. Duaan nya urang samper engke. Aduh, naon
ngagebuk. Anu ngaranna Saritam. Sarinam. Aya naon? Sanes abi. Aya naon tinggal catatan gitu. Pan ceu-ceu teh gaduh sametan. Sametan naon? Terang abi mah teu gaduh sametan. Ceu-ceu ieu 100. Ceu-ceu ieu 200. Duka terangnya. Maka jeung terang. Terang abi mah teu gaduh sametan. Iraha namutna oge. Aku nya teh. Biar ieu saha ujug-ujug nagih hutang. Pan ieu teh istrina Haji Akoh teu terang. Henteu terang. Itu si Oce kakak lumpatan. Gua balung. Kan baru. Balik ngarejamkeun duit teh. Sama bakteri boga di Saudi teh. Kami teu baru gahungkul. Seset mayar gitu. Tuh, aing gablog salaki hayang dahar jeung lalap tapi mun ngala aing keneh. Yo ya, beres men. Seungit nih. Wah, uneh teh nya. Teu apa euy. Itu juga nama teh. Kucitra kenapa? Oh, itu. Uneh lain. Lain. Naon uneh-unehan? Wah ge henteu. Ieu nya uneh teh lain. Pamajikan Ogut nya. Lain. Waduh, sia. Naon da urang mah teu nginjem duit. Apa laki mana nu nginjem lagi tah catatan aya nyarikeun. Ieu mah Teuing aing teu nginjem duit henteu. salah sia. Ogut teh salah ki mana lain. Heeh, da Oh, ya naon? kudu dibayar. Bayar Ada makan orang butuh. naon? Udah bayar makan naon teu Kan pakai duit. duit bayar ada orang usaha tuh. Capek ribu usaha teh. Ogut. Tuh wayahna. Heuh da naon ini hayang naon? Wayahna kudu dibayar. Ieu mah ngajak keluar. Nan, Wayahna. Goblok geus gede-gede geus mah kudu diganong cek kehead. Bukan capek mah. Dadageun ka aing. Anjing. Itu anjing goblok. Anjing goblok. Orang sapi heuh kuduan heuh. Ayo goblok ayo sapi. Nanaonan itu ya? Nanaonan itu kolot-kolot. Aduh ya teh si uneh pada teh kereuneuh. Ieu teh ketingali teh mah. Anak anjing. Ka aing eta mah bago. anjing masih pacek kamu. Aing nyangan itu aduh. Itu itu. Lepak. Anjing pamajikan aing. Anjing mana si pacek aya. An. Subreknya. Yang sekian deh. Perjuangan Perjuangan demi subrek. mengejar 1000 subrek. Subreknya. Subrek. Adek, geus, geus.